Ya besti resep lamun lieur ku daging loba teuing daging ya bere ieu ngaburinya ipanon teh geranya. Belimbing wuluh ganti ku buah ngora atuh bestinya nu penting mah cenghar. Sok loba nu nanya ka urang teteh eta lamun misalkan voice over teh cenah teteh make teks atau langsung atau kumaha cenah. Tara make teks urang mah besti da lain proklamasi heuh. Make teks teh kadon pabaliut urang mah asli nanti heula ge pernah tuh tulisannya nu baca naon anu ngomong naon jadi anggar we kieu norolang sorangan. Ngan urang mah sok aya nu kaimplung dina otak teh contohna keur nostalgia zaman baheula atawa misalkan jika ayeuna taker topik hangatnya eta cenah para penjudi erek disubsidi bansos henteu sengklek mah eta sugan mah pemerintah teh. Aya nu ngaranna judi mah miskin ku pamolah sorangannya nah bet kudu dibantuan. Lamun niat ditutup mah gampangnya cek urang mah ngan meureun manehna ge kapecretan duitna boa. Leuheung keneh Robin Hood kitu puak paok oge dibikeun ka fakir miskin anu teu boga kitu. Di Konoha mah pemerintahna teh picacapekeun wae aslina. Jadi krisis kepercayaan urang jeung pemerintah teh jiga nu bobogohan kitu mun geus sakali ngabohong geus we moal daek deui urang mah.